Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sadayana anu dimuliakeun ku Rabbul Alamin, dina ieu pangaosan urang nyoba-nyoba ngabahas doa nu sok urang diajengkeun ka Pangeran tiap ba'da salat sakirang-kirangna. Urang sok ngajerit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mun ngaji di zaman modern mah urang make judul ieu pangajian teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja. Naon dieu teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja atau nugraha, bahasa barudak ayeuna mah disebut bahagia. Eta bahagia teh kaum ibu pada neangan ku sararea Islam, kaum muslimin neangan bagja jeung bahagia. Kafir neangan bagja jeung bahagia. Malah sunu maha suci disebutkeun dibewarakeun ka Kangjeng Nabi ceuk Allah teh Muhammad, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajererit ka Pangeran, marenta hayang papanggih bagja jeung bahagia di dunya. Ngan para menta saluk oge hayang bagja jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bagja jeung bahagia di alam dunia wungkul, bisa jadi ku Pangeran dibikeun bagjana di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mal kabagian di akhirat. Tapi sawarehna mah tangtuna ge khususna kaum mukminin muslimin mukminat muslimat ulah menta bagja jeung bahagia di dunia wungkul, tapi hayang bagja jeung bahagia di dunia jeung di wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cindak nama bagja jeung bahagia teh diteangan ku sararea ngulon ngetan tepi ka jelema teh teu milih halal jeung teu milih haram bawaning ku hayang papanggih jeung bahagia. Tapi anehna teh eta bahagia pada ngalaku sararea dina kanyataanna mah teh sararea nu meunang bahagia. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia. Tapi nu nganjang ka imah urang teh malah susah. Bahagia mah tarang nganjang salol-lolacan. Naon kinten-kinten. Naon sababna? Bahagia di ala nu datang susah. Nah bahagia nu geus beak kira-kirana atawa Allah Subhanahu wa taala nu korep teu mere bahagia. Eta pertarosan diwaler lain Allah nu korep moal mere bagja jeung bahagia ka manusia, sanes bagja jeung bahagia nu beak da moal beak. Sakali deui kalage dieu lain bahagia anu beak, lain Allah nu korep, tapi urang ku anjeun nu salah neanganana. Neangan bahagia, neangan bagja lain dina tempatna. Da singkuring gaduh keyakinan ye nu hadir di dieu ari 88% mah ieu keur mah susah kabeh ge. Susah unggul katingali beungeut mah. Pancet Imam Ghazali ari eusi hate teh sok lumpat panararai. Ari susah teh tempatna jeung bunga dina hate. Entong ditongan bujalna mun hayang nyaho hate jelema. Temporaraina we bibir garing, buuk kusut masing ge beres jadi wedakan angreh. Katingali nu susah mah.
Oh, tak itu dek diubaran supaya susah naleungit. Lain Allah nu koret, lain bahagia nu beak, tapi urang salah sorangan neangan bagja jeung bahagia lain dina tempatna. Cara urang Jawa Barat, pada umumnya mah urang Jawa Barat teh resep kana lauk asin. Lauk asin teh spesifik Jawa Barat eta teh. Lamun dahar teu make asin teh kurang srek. Beung sararea neangan asin, tapi teu meunang sararea, lain asin nu beak, lain laut nu saat, lain pangeran nu koret. Ngan urang we lepat ku anjeun neangan asin lain dina tempatna. Kalaka Giridig mamawa kecrik ka Gunung Tangkuban Parahu. Karena ditanya teh ku Hansip, dek ka mana bapak teh? Rek ka Tangkuban Parahu. Dek naon rek ngala asin, ngetrik. Nya moal meunang, paling aya ge bangke londok di Tangkuban Parahu. Da asin mah di laut. Pameget mah loba nu beuki belut. Sararea bareuki kana belut, ngan teu meunang belut dan neangan belut lain dina tempatna. Kalaka Giridig mamawa urek ka bioskop. Di bioskop mah moal aya belut. Paling banter ge ti pamajikan. Nya pantes saya tik nu meunang jodoh di bioskopnya. Loba belut mah ayana di balong atawa di sawah, asin ayana di laut. Tah bagja jeung bahagia teh ditareangan ke sararea teu beunang lain beak, lain Allah nu koret. Tapi urang sorangan teu uninga di mana lemburna, di mana kandangna bahagia. Cuman di mana tuh pokok jali bagja jeung bahagia mah ayana teh dina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari jelema nyangka bahagia teh ayana dina duit. Nu matak dugu lupet nyawa ngala duit meh teu dipilih halal jeung haram. Asal meunang duit. Tan loba jelema nu ngomong kalepasan, wah sagala ge pokona mah duit, pan gitu. Malah teh santri sok kalepasan ngomong. Agama ge moal maju teu make duit mah. Ibadah mah jalan teu make duit mah. Istighfar deui ibu jelema iman Islam. Dugu lupet nyawa ngala duit kaditu ka dieu. Meunang duitna, aya nu meunang aya nu henteu. Eta nu meunang duit kira-kira aya bahagiana. Atuh saeutik nu loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana. Simkuring kungsi maos dina majalah cenah di Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur pinu ku kasusah ketika ditanya ku wartawan. Ari anjeun maneh susah kalilana tarapisan bunga di dunia teh osok maneh ngajawab ceuk manehna pugu we bunga mah osok. Iraha ari anjeun bunga teh nahan narima untung jawabna lain iraha atuh kuring mah eueuh deui pangbunga-bungana di alam dunia iwalti di mana kuring keur ngising bari udud kabina-bina nya pagawean kitu mah kudu miskin ge bisa. Duitna menang bagjana leungit keur naon ibu kitu. Tapi eta bakating ku bedegong nafsu teh saeutik jelema kajeun bagja jeung bahagiana leungit asal duitna loba. Da alim sim kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh. Da butuh sateku duit dek ngalah bahagia. Butuh sateku kopeah dek ngahargaan sirah. Ari kopeah na mahkota Elizabeth dibikeun ka urang nu make berlian ti luhurna teh. Ngan sirahna pupus kageleng situm kenaon kitu. Butuh sateku ali rek ngahargaan curug, alina berlian curugna potong kenaon. Butuh sateku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pamajikanana bintang film di Hollywood si eta nana tanagaan kenaon. Muka dua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu kadienakeun mah jeung gelar. Nu matak kaum ibu teh tepi ka dugu lupet nyawa hayang nyakolakeun anak teh. Mun di kampung kajen tempat galeng kajen coplok tongkorong asal anak bisa sekolah kadituna tepi ka boga gelar dek insinyur dek doktoranes dek sarjana hukum dipecut anak teh. Tapi kapok loba nu ngomong di kampung makeun bae ujang hilaanan eureun salah teh pan maneh teh keur ujian. Urang kampung mah teu ka kitu ibu. Ari di kota mah ti bareto kituna teh.
Satu budak pan keur ujian teh keur susah sina jauh ti pangeran nu susah jauh sina sumber kabunga cilaka ka mamaehan maneh ngaranna sarua we jeung bujayer ningkahan balong atuh tinggal dikere we malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran dug lupet nyawa meunang ilmuna meunang gelarna sawareh meunang sawareh henteu da ilmu mah lain keur kasararea tanu sakola di IKIP ayeuna di IKIP unggul tahun ieu teu kurang ti 12.000 teu meunang kabeh ilmuna jeung gelarna aya nu meunang ilmu aya eta nu boga ilmuna meunang bahagiana teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna pinu ku kasusah da ilmu mah lain sumber bahagia nu katilu jelema teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat parebut pangkat tepi ka poho di tembah wadi silih jongkokkeun silih fitnah geus poho di dulurusa kandungan komo baraya sa tatangga mah silih jongkokkeun silih cilakakeun parebut pangkat keur naon kok kamuan teh kana pangkat teh hayang bahagia meunang pangkatna aya nu meunang eta di mana geus meunang pangkat meunang bahagiana teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna leuwih gede susahna. Nah begitu Pak Ghazali kapan tadi geus ieu waler duit ilmu pangkat eta mah lain sumber bagja lain sumber bahagia da sumber nama aya dina kariduan Gusti Allah duit jeung ilmu jeung pangkat mah KBG alat-alatna lauk nama aya di balong alat-alat nama ketrik jeung useup aya di imah lain dina ketrik lain dina useup lauk teh di balong ngan di alana lauk meunang ku ketrik bisa jadi ku useup bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Allah di alana ku saha ku jelema kunaon ngalana mun boga duit ala bahagia dina kariduan Allah ku duitna mun teu boga duit ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku ilmuna mun teu boga ilmu ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku pangkatna teu duit teu ilmu teu pangkat abdi mah Pak Ghazali jaba miskin teh bodoh ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku bodona da bodoh ge kecrik keneh da bodoh ge useup keneh keur ngala kabagjaan jeung kabahagiaan wae dina kariduan Allah. Saeta salahna urang teh ngala bahagia teu meunang teh. Ngudag-ngudag bahagia lain dina tempatna. Kusim kuring sakalina diwartosan ngalangkungan keterangan agama, bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Gusti Allah. Naon Pak Ghazali cirina? Bagja jeung bahagia aya dina kariduan Allah lain dina duit lain dina pangkat. Tadi walernya. Bukti yang duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kebahagiaan ditalungtik ku urang sadaya ternyata ibu duit ilmu pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh ngan wayahna di mana teu kabagian tong amek nah make kitu sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur kasararea perkara nu lain keur kasararea diteangan ku sararea di mana teu meunang edan sararea. Tegartos nya ku kaum ibu nu hadir ya. Duit, nu kadua ilmu, nu katilu pangkat, dibikeunna mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh. Tek arala teu sararea, ngan di mana teu meunang tong amek da lain keur ka sararea. Dan nu dibikeun ka sararea ku pangeran di alam dunya mangan dua-duana, hiji susah, kadua bunga. Eta mah rata dibikeun ka sararea. Sakali deui hiji susah, kadua bunga eta mah dibikeun ka sararea rata. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah teu dibikeun ka sararea. Nu mawi di mana ngala duit, ngala ilmu, ngala pangkat teu meunang tong amek da eta mah lain keur ka sararea. Ngan lamun ngala bunga teu meunang eta mah kudu cerik batin. Naon sababna? Perkara nu dibikeun ka sararea tepi ka teu kabagean, pertanda Allah bener. Lamun ibu palai tuang teu aya beas tong amek sing sadar kana katubogaan. Tapi lamun aya dahareun ibu hayang dahar terus sang diasupkeun kana baham tapi teu daekeun asup ka jero malah utah deui, buru-buru bawa ka dokter eta mah tandana gering. Beungeun mah jeung susah ku pangeran teh dibikeun.
Ti bangsat tepi ka nabi kabagian bunga, ti garong badag tepi ka rasul kabagian susah. Da eta mah rata dibikeun ka sararea, ilmu mah teu dibikeun ka sararea, duit teu dibikeun ka sararea, pangkat teu dibikeun ka sararea. Sahabaya teu dek dibere duit jeung ilmu jeung pangkat ku pangeran teh boga jali, rahasia Allah teh tareangan ke sararea, ngan mun geus neangan nyaan neanganana teu meunang tong benu da lain keur ka sararea. Nah, didinya silakan urang teh nyangka duit teh keur ka sararea lain. Fiksin kuring tadi disebutkan di IKIP ayeuna nu sakalo unggul 12.000 nah jadi doktoran lah sararea. Teu genep tahun anteng-antengan sakola. Aya nu meunang aya nu henteu elmuna. Tong amak da lain keur ka sararea. Kanu dagang di pasar atawa supir angkutan kota, rek butri, rek banter, rek naon ku kakok kadinya. Heh puntung tepi ka nubrukan jelema di sisi jalan. Dek naon tah? Neangan duit, wala duit. Keur naon hayang bagja jeung bahagia meunang duitna teh sararea meunang mah. Aya nu meunang aya nu henteu. Tong amek da lain keur ka sararea. Jelema di garawe boh di nagara atawa di swasta dek ngala naon teh ngala duit ngaliwatan naon pagawean hayang naik pangkat dubuh leupeut nyawa ngala pangkat ketika mitnah batur meunang pangkatna ulah benu aya nu meunang aya nu henteu. Tong amek da pangkat mah lain keur kasararea, nu dibikin kasararea mah hiji bunga, kedua susah. Ala bunga si pangeran, kunaon Gusti ngalakna, jeung di mana ayana? Ayana dina karituan kami. Kunaon ngalakna? Ku duit nu aya di maneh. Nu matak ngalak jeung ngagunakeun duitna ulah carekeun kami ke Allah. Tegaduh duit abdi mah Gusti aya ge ilmu. Ala kebahagiaan nu aya dina karidhoan Allah. Kunaon ngalana? Ku ilmu nu aya di maneh. Nu matak ngalak jeung ngagunakeun ilmuna ulah carekeun Allah. Teu adu ilmu abdi mah Gusti, ala kebahagiaan nu aya dina ridho Allah. Kunaon ngalana? Ku pangkat nu aya di maneh. Nu matak ngalak jeung ngagunakeun pangkatna ulah carekeun Allah. Abdi mah teu duit teh ilmu teu pangkat, jaba bodoh ge miskin. Ala kebahagiaan nu aya dina karidhoan Allah. Ku bodoh jeung ku miskin nu aya di maneh. Sabab bodoh jeung miskin ge alat keneh keur ngalak karidhoan Gusti Allah. Nu matak mawa bodoh jeung mawa miskinna ulah pibendueun Allah. Jauhan susah di mana ayana Gusti? Dina bebendu Allah. Nu matak hirupna ulah pibendueun Allah. Di mana parantos sadar kitu kakara lega hirupna. Girideg turun ka pasar Bapak. Subuh-subuh tong salat ka pangeran, sujud laporkeun segala kasusah Gusti abdi nyuntun pitulung Gusti bade marabada anak bojo ngalar rezeki ka pasar. Diterus teu poho ka pangeran lohor jeung asar balik maghrib boro-boro meunang untung malah ongkos keur balik oge aya nu nyopet da teu kudu amek. Dalin dek ngalah duit dek ngalah bahagia dibeulina ku duit mun aya duitna diteangan bolong ketrikna pegah purekna tong amek asal laukna dihakan. Tapi teh ka imah duit keur mayar boro-boro keur marabar anak bojo. Tong ka imah heula kedepruk lapor kanu nitah ngalah duit. Kanu nitahna lain bojo, lain anak. Allah Subhanahu wa taala. Allah nitah ngalah duit teh. Lamun rumah tadi nitah ngalah duit ka Allah, laporkeun kanu nitahna kedepruk di masjid. Nun Gusti abdi teh bade maraban anak bojo ti subuh tepi ka asar. Teu kekengingan boro-boro make jeung untung. Duit keur ongkos di perjalanan ge aya nu nyokot Gusti. Nyangakeun ka Gusti paparin abdi dinten ieu 1000 perak mah 4 metereun keur maraban anak bojo. Lapor ka Allah, boro-boro minta duit 1000 bet minta kali sapatu ka Allah da moal benu. Likum ta salat tepi ka maghrib betul wae duit teh tong ambek pertanda Allah teu mere. Cek Allah mali bere duit maneh mah poe ieu mah. Alhamdulillah nuhun Gusti. Nyalakeun teh teuing sawios teh dibere duit ge kae saya meulikeun. Beasna abdi mah. Da duit ge hakikatna mah pan keur meuli beas. Eta teh jelema teh di dinya deui tinggi jelekna teh utamina kaum ibu. Gerak ibu mah mun kitu di mana-mana ge cik bapana minta duit keur balanya keur meuli deungeuna da kami mah wa deungeuna mah ita anu mere di jalan manyun ya awewe mah. Da duit tujuanana. Ulah kitu, minta duit teh dibere, beasna Gusti. Mali bere beas maneh mah. Alhamdulillah minyak tanahna ge mahal. Teu naon-naon teh dibere beas di abdi mah.
asal kejo nih keur maraban anak bojo sonten ieu mali bere kejo maneh mah alhamdulillah hese-hese kacai Gusti usum hujan pariri teuing cenah naon teu barang dahar ge asal jag-jag we ka abdikeun pan tujuanna mah ti duit teh tepikeun ka bea sepikeun teh ngarah jag-jag lain tadi dieu ti seledatna urang mah jangka pendek tujuanna teh ngarah jag-jag ari eueuh duit mah da jelema mah ngamuk bae kurunyung di kantor geus nganter-nganter di kantor buat ting kejo geus asak kamari boga deungeunna da teu kadeuleu di jalan teh tunggukeun ge sepeda saranekeun gugrag mukakeun panto asa dek am we ari ditempok pamajikan nyampak keur heui lalaki nu kurang jejehan mah teh panto teh dimainkeun gebrung tajong panto gebro gelas jungkirkeun kursi malah omongan nu kalotor teh bijil teh malah mitohan itu boga dosa ge parsati babalan sia mah kuat inung sia leban kitu ngomongna teh jebret itu jeger ieu sentak itu tengor ka dieu bakating ku hayang dahar gagal cita-cita kabang ieu rek PRT naon ujang teh amek-amekan hayang dahar bah geus daharna nu mata kamek ge encan nah kunaon amek-amekan sebel indungna can asap kejo ngarah naon ujang dahar teh ngarah jag-jag aya jag-jagna nu matak bebeutkeun panto ge aya atuh jag-jag nu aya we teu neun heula neun ngalah jag-jag bari miseunan jag-jag jelema teh ceug teh nya mun dipikir banyak tapi era nirup jelema tidak catoy teuing mah model kaum ibu ngalah dipikasono ku salaki bapana minta duit keur meuli make up hayang wedak nu kanol cara batur atuh bapana ngara naon di make up tuh bari lemahna dicet ngara senengeun we salaki ka pamajikan cek salakina keun bae kami mah teu diwedak ya da resep ka maneh teh da hayang diwedak terus-terusna teh terus-terusna masih teu diwedak teh keun bae ari salakina sonoeun mah Entong gitu. Tak baru dakora ayeuna. Tok ka pangeran bebeja nun Gusti abdi nyunkeun duit sing gede. Sing gede duit teh Gusti. Keur bekal boga pamajikan da awewe zaman ayeuna mah kajen kanu kasep ari eueuh duitan mah terus tepeun. Ke pangeran teh mali bere duit maneh mah. Alhamdulillah ngareueuh garong. Tapi teh dibere duit lagi. Asal awewe na sing daek dikawin ku abdi. Nu matak maneh mah moal boga pamajikan tapi ka kiamah ge alhamdulillah hampang abdi tanggung jawab dina poe kiamah. Teu naon teu boga pamajikan saumur-umur ge asal ngimpi na unggal peuting. Ulang salah sangka ngimpi teh ngimpi beunghar. Bener. Kaum ibu sadayana ku pribados kitu-kitu teh lain nyarek pribados ibu ulah beuki kana duit sanes. Ala duit teh, ala ilmu teh, ala pangkat teh, singaan ngalakna mun teu meunang tong ambek da lain tujuan eta mah. Eta mah ketrik, eta mah useup, eta mah alat keur ngalana ngala bahagia, ngala bunga di dunia jeung di akhirat. Cenah naon teh dibere duitna ge asal bungahna dibikeun cenah naon. Ari urang mah nyata kana duit we. Malah urang teh rada katepaan ku cara urang Eropa. Muncul barudak ayeuna mah katepaan ku sistem ekonomi sekulerisme. Pan urang mah biasa ari nyebut milik teh nya kana perkara anu ku urang diaku. Lamun aya duit nu dihanapeun kasur eta da milik abdi mah. Menang duit 10.000 bet kabawa 5.000, nu 5.000 dibagikeun atau didahar, ieu milik abdi mah nu 5.000. Lamun nu beunghar aya duit ayeuna 10 juta. Atuh di jalan maruragan ayahnya sada 8 juta diasupkeun ka bank eta milik abdi mah kitu pokona tepannya kaliru milik mah sanes eta milik mah sagala rupa rezeki harta banda nu digeus digunakeun dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah eta milik mah moal leungit sama tepi ka kiamah ibu kagungan anggoan dina lomari 20 cek ibu teh eta milik abdi lain ta baju nu dipake ngaji ayeuna milik mah jadi saksi tarasukan ibu teh dina poe kiamah teh. Cek baju teh abdi dipake nutupan oratna baca ibu keur ngaji. Eta milik mah ibu boga duit 10.000 dialungkeun ka nu musafir salawe perak.
tak eta milik ibu mah nu salawe perak maleungit pamah. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engke video na ditemongkeun satungtung jarum kahadean nu nemrak jeung nu nyumput katemong eta milik ibu mah hanyakal jagaba teu nyieun kahadean gede. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran brai video goreng patutna. Itu kesalahan aing. Basa keur ngora cek ibu teh aing basa heureuy jeung ti bapaeun barudak teh. Kadeuleu aya videona. Milik urang mah nu geus digunakeun dina jalan nu dipikaito ku Gusti Allah. Habak ibu tuang cek ibu teh milik mah nu geus asup kana beuteung lain. Milik nama nu geus jadi jag-jagna. Coba ibu teh salat tah dahar nu dipake salat eta milik ibu. Ari daharna teh dipake ngagarong tah eta milik ibu ketembok ke jag-jag urut daharna nu dipake nyieun kajahatan. Jadi milik mah segala perkara nu geus digunakeun nu moal leungit tepi ka kiamat. Ti milik ka duit jeung ilmu jeung pangkat teh sadayana dek dipake ngudag-ngudag karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah ibu meunang karidhoan Allah mah. Ngeunah nu matakkeun nu palinter mah ceuk para ulama poho kaum muslimin hirup anjeun teh saya kajaba tujuanna iwal tinudag karidhoan Gusti Allah. Tapi kapok disebut ku basa nu khusus yen tujuan hirup kaum muslimin mah paya kajaba iwal teh rek ngudag-ngudag mardho billah rek ngudag-ngudag karidhoan Allah. Ibu salat lain dek meuli sawarga. Ibu puasa lain dek ngahalangan neraka. Abdi mah puasa salat zakat jeung munggah haji teh lain dek meuli surga lain dek ngahalangan neraka. Rumah sadikitah we ku Allah. Namani nurut-nuruteun ka Allah teh kapan abdi hayang dipikaridho ku Gusti Allah. Ari Allah geus ridho mah da eueuh perkara nu dimahalkeun jeung eueuh nu dikorekeun kabeh ge dibikeun. Dari alam dunia teh moal aya nu pang mahal-mahalna iwal ti kaum ibu istri. Tapi ka dimahalkeun ku agama ge lalaki mah ora teh ukur luhureun pusat dugi ka hanapeun tukur. Awewe mah bakat tingku mahal. Ora teh pan sakabeh awakna bakat tingku mahal. Tapi sakitu awewe mahal. Ari halal mah jeung salakina bari awewe naridhoan pan eueuh teh saena salakina aya pangabutuh. Tidak. Nu diudag-udag dari ridho Allah. Sawarga aya dina ridona, neraka aya dina bebendungna. Abdi salat lain dek udag surga Gusti, lain dek ngahalangan neraka Gusti. Abdi mah salat teh rumah sadikitah. Pangna abdi nurut aya kajaba bawa ningku hayang dipikaridho ku Allah. Ari Allah geus ridho mah dek mere naon bae ka disim abdi nyumangakeun ka Allah da Allah mah tara salah sok mere. Jadi sawarga mah si horeng katingali tina tujuan hirup dek udag ridho Allah. Sawarga mah lain tujuan eta mah akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan mah lain tujuan, akibat. Datar aya jelema nu sejak kaula nginum sablek ngarah kiihna gede tara. Nginum mah sing teratur, engke ge bijil sorangan, oke. Cai mah ceuk ajengan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah meunang ridho Allah mah ujang masing hirup mah petek ngagoler dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sabalikna kajen bro di juru bro dipantau rezekina ngalayah di tengah imah jauh tina karidhoan Allah mah eueuh ngeunahna. Malah make bahasa baheula teh kajen cicing dina sawarga Gusti ari eueuh ridho Gusti mah eueuh ngeunahna. Manyanya di surga teu ngeunahnya. Bahasa suluk kajian ngambang dina neraka ari bareng jeung ridho Allah tetep we teu karasa nyerina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teu dibarengan ku karidhoan nu boga alam dunya mah da eueuh ngeunahna. Tapi kajian dahar sore henteu isuk ari bareng jeung ridho nu bogana mah ngeunah. Kudu kumaha jelema sagala aya nu cicing di imah penjara. Di situ percaya jig aramang ka bancai itu. Imah ibu macan puguh 1/1 jutaan bancai. Urang mah rata-rata boga imah teh genep 8 teh asa pangrajana di lemur teh. Di Bancai mah jaba sisi jalan badag teh. Teh baru kalik didinya ibu jeung bapak teh kudu nyewa. 5 tahun, genep tahun, 7 tahun, 15 tahun saumur hirup pek. Moal haru biru sabetahna cicing didinya. Dek naon gawe? Da moal gawe tinggal sare jeung dahar. Pan eta lain jelema teh tepi ka salat teh hayang ulah aya nu ngaganggu pek ka didinya. Tinggal sare jeung dahar. Nah di mana daharna Pak Ghazali? Ata kudu riweuh, salaparna dibere. Ari baju sasoehna diganti. Naon gawe? Sare jeung dahar.
atuh da nemrak teuing dinya mah abdi teh di imah ge sok nyumput ari anu nagih teh tong susulumputan. Boro-boro hutangna juta hiji juta dua miliaran ge teh idin anu nagih ka dinya. Raja leutik jelema cicing di dinya mah. Nu mawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang, boro-boro budak nu rewel indungna nu bageur ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya di dinya. Da kumaha da lahiriahna mangeunah nu cicing di Bancai mah. Dahar teu kudu meuli, baju teu kudu dipikir, nu nagih moal aya, pamajikan moal rewel, budak moal ngaganggu. Tinggal sare jeung dahar. Nya teu da badag teuing pokok jali eta mah imahna, abdi teh sok hayang kiih tengah peuting geus kolot mah, tong keueun ka mana-mana ge dianteur. Malah nu nganterna ge moal bedil. Kapan anu sok dianteur kudu moal bedil teh lain pejabat gede nya. Gubernur, jenderal, menteri, di mana ini kan depan sok dijaga ku tentara. Didinya kita dijaga. Raja leutik ku cicing didinya mah. Betah cicing di Bancai. Teu aya dongengna jelema nu betah cicing didinya ngarengi batina ka pangeran. Teu betah Gusti abdi hayang dikeluarkeun ti imah nu badag seperti kieu. Kapan sagala dibere jeung sagala aya. Teu betah. Hayang keluar Gusti. Naon sababna teu betah hayang dikeluarkeun? Sabab cicingna di gedong nu badag teh teu dibarengan ku karidoan nu boga gedong. Saha nu bogana teh jelema. Jelema nu mana? Nu nyekel kakawasan pamarentah ngaranna. Nu make teu ridoeun. Dongan we si eta ngalanggar aturan nu boga gedong. Ceuk nu boga gedong teh kami teu ridho ka sia dabongan sia ge teu ridho kana aturan kami. Pek cicing di gedong nu badag nu kami, tapi kami teu ridho ka maneh. Teu betah. Cacak teu dipikarido ku jelema teu betah hirup. Komo mun teu ridoeun teh saha? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Raja bumi jeung raja langit lamun teu ridoeun naon ngeunana hirup. Ridho Allah. Di Bancai da kudu kumaha senangna tuh. Tapi teu betah yang dikeluarkeun. Tapi aya di Bancai jelema nu mung dikeluarkeun. Malah mun dikeluarkeun teh ceurik si eta. Mung abdi mah betah cicing di dieu teh betah. Mung dikeluarkan cacing karyawan ay nari nu digawe gitu teh cicing di dinya sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagaweana aya di dinya tapi bangsat mah adu glager hayang dikeluarkeun da teu betah adi polisi mah mung dikeluarkeun ti dinya betah we cicing di Bancai da cicing di dinya na ge dibarengan ku karidoan nu boga Bancai cek pemerintah teh polisi kami ridho ka maneh da maneh gabungan ridho ka kami pek unggal bulan copot duit jeung beasna 4 bulan sakali ganti baju jeung sapatu 3 tahun sakali naik pangkat mun eueuh halangan maneh paeh tong ngaririwaan pensiun keur anak jeung keur incu kami teh ridho ka maneh teh da maneh ge ridho kana aturan kami ngeunah nya Bu nya cacat cicing di Bancai ngeunah masing dahar sore ente isuk baju kamal tebok ti ditu ti dieu nikmat we ari dibarengan ku karidoan nu boga bumi jeung langit mah kajenting gedongna sigrong mobilna ngemplat duitna numpuk di bank jeung dihanapeun kasur eueuh ngeunahna lamun jauh tina karidoan nu boga bumi jeung langit nu matak bakating ku bisi poho ku nu maha suci ditemong-temongkan ku Kangjeng Nabi tepi ka disunatkeun ikar sasalat sakali mah nun Gusti salat abdi puasa abdi zakat abdi, haji abdi, tani abdi, dagang abdi, jeung usaha abdi. Sadayana ge Gusti taya kajabi iwalti dilakukeun sote lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naon teh pangna disunatkeun ku Rasulullah. Mere perhatian ka kaum muslimin khususna ka muslimat ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat ti mimiti hirup tepi ka paeh teu aya deui nu dek diudag-udag iwal ti karidoan Gusti Allah ngan Allah moal mikarito ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah dek mikarito kumaha sakali deui tujuan hirup muslim mardatillah nyaeta karidoan Gusti Allah. Urang hayang hirup dina ridho Allah, hayang paeh dibarengan ku ridho Allah. Mun beunghar hayang bareng jeung ridho Allah,
mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah, mun pinter hayang jeung ridho Allah, mun bodoh oge hayang jeung ridho Gusti Allah. Kumaha teu pagagali? Semua hendak di dinya tempatna sumberna pandina kariduan Allah, kabagjaan jeung kabahagiaan. Sun abdi anjing mah dek ngalah, rak geura ala ngan wayahna sanajan ibu boga duit, boga ilmu, boga pangkat keur ngudag-ngudag jeung keur ngalah kariduan Allah, moal dibere ku Allah teh. Lamun duitna, ilmuna, pangkatna kabeh sawadeun Allah, tegasna teu dipikaridho ku Allah. Lamun hayang menang kariduan Allah, wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikaridho ku Gusti Allah. Seueur jalanna mah. Jalan pikaridhoan Gusti Allah teh ayeuna ge ngaji awan-awan bae mah pandai kudag ridho Allah nya. Teh kudag ridho Allah, urang salat hayang menang ridho Allah, urang puasa hayang menang ridho Allah, urang munggah haji hayang dipikaridho ku Allah. Urang ngalayanan suami hayang dipikaridho ku Allah, ngalayanan garwa hayang dipikaridho ku Allah, ngurus anak hayang dipikaridho ku Allah. Kan gitu? Tadaina oge. 1 juta jalan pikeun menangkeun kariduan Gusti Allah. Namun bisa gedengan eta anu sok kateler-teler teh nu ku Allah dititip-titip. Jalan nu bakal dipikaridho ku Allah teh taya kajabi nu paling pokok mah Ibu, bisa gedengan ibadah pribadi nu pokok. Naon cing? Kahiji tanggung jawab ka dirina jeung ka kulawargana. Ka anak, ka bojo, lamun lalaki, lamun istri, ka anak, ka salaki. Sadayana digiring. Misalnya kieu ibu teh jadi ahli ibadah, di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teh nyahoan ibadah tapi cicing di imah ibu, wayahna tarima panyeprek ti pangeran ka ibu. Wayahna. Mangkan yang dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu. Teu saeutik salaki ka pamajikan temetu ngajak bener. Temetu ayeuna teh keur meujeunna kalengitan ku harga sadarea. Harga kiai leungit hargana tepi ka ngomongna 7 jam pidato, udah teh kadenge. Santri keur leungit hargana, inung bapak keur leungit hargana. Di hareupeun anakna tepi ka ampir jableng, inung bapak nyarek anak hare-hare. Keur leungit harga. Nuka cida jalan nu bakal dipikaridho ku Allah, nuka cida dititip-titip ku nu suci, awas titip. Anjeun diri anjeun sorangan, titip anak anjeun, tanggung jawab anjeun. Mangkaning kiwari keur meujeunna. Kumargi sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian, urang saeutik we urang mah. Ayeuna urang ningkatkeun ka daek dek udag ridho Allah teh urang ngagiringkeun putra ibu, sina nyahoeun harga indungna. Cina nyahoeun harga bapakna. Putra ibu teh sing uningan, boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan. Ceuk anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan. Sakitu ge geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh, insyaallah Allah bakal mikaridho. Bakal mikaridho. Ibu kagungan putra, ka putra teh sing nyahoeun ieu teh indung aing. Aing nu wajib tanggung jawab. Ceuk putra teh ieu teh bapak aing nu kudu tanggung jawab. Lain tanggung jawab dahareunana wae, tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kahormatanana. Da budak ayeuna geus teu pada hayangan ngahargaan ka indung bapana. Lamun indung bapana leutik mah da kajen ngaku ka batur indung jeung bapa teh. Tah ieu nu lepat teh, tong wake nyalakeun budak lepat urang we. Naon lepatna cing? Ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa di payeunan putrana. Na make teu aya wibawa, lepat ibu ku anjeun, bongan baheula ibu teu kungsi ngahargaan ka indungna jeung ka bapana. Pan Kangjeng Nabi da dawuh kitu, pikanya anak anjeun teh. Ngan lamun anak teh nyaah ka anjeun, eta teh wayahna bongan anjeun teh nyaah ka anak. Ngan lamun anak teh ngahargaan anjeun, eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan indung bapa anjeun. Teu kungsi ngahargaan. Tah sakedap deui na bade mayunan lebaran, eta teh kasempetan nu pangsaena keur ngadidik anak. Dipingpin ku ibu. Komo lamun bapana geus aki-aki mah, anak teh geus teu patih hayang ngahargaan, justru didinya sakali deui tah dek lebaran sakedap deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapa. Anak teh sing teu boga keyakinan dek udah ridho Allah itu. Cek anak teh, inung aing, bapa aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina ondangan batur mangajajar parasmanan bapa aing ukur diuk di dapur. Di mana dina pasamuan bapa batur mah jeung inung batur ngajajar jeung jelema nu terhormat deui.
bapak aing mah jeung indung aing ukur ngumahan wadah jeung ngomean susukan. Eta teh anak teh sing ngarti teh. Ngan moal hartos ari teh ditapatahan ku ibu teh budak keneh. Cek anak teh keun ka bapak aing jeung ka indung aing teh batur nu ngahinana aing nu dek ngahormat mah. Anak nu kudu tanggung jawab leuwih ti heula. Eta kitu peta ku indungna dididik. Bade lebaran, bade jumaah hede deketanana dangdanan. Salaki duges pikun teh dari geus kolot mah pan jelema teh balik deui ka ngora ban. Balik deui ka orok. Tapi orok mah sanajan kiih di mana-mana ge di ciuman we ku sararea da kan boga dosa, da tara aya jelema nu ka aki-aki geus pikun make jeung ngagalentoran. Deket ke hayang teh sing da ngamakan ge geus pahili jeung ora inu keur ngajuru. Dangdanan ku ibu teh. Salaki teh cokot anak nupang gedena jeung nupang leutikna ujang dek jumaah bapa maneh barengan ku maneh. Di sampingan ku ibu bisi bolong ti tukangna geus pikun mah teh nyaho ieu mah salaki keur mah eueuh kaboga ilmu teu pati aya init ka masjid nyerangan make senal sisirangan nu kenca ka katuhu nu katuhu ka kenca papeah ngagigir kumis hiji dua bari pinuh ku bodas kuntu geus teu dikosrok da puguh tinggal hiji lempang gagaleongan kampret 7 mulut teu diseusuh kancingna geus aya genep likur rupana nu koneng nu hejo nu bulau iga ranteng siga gambang takoleun suku kadaplak persis munding ngetes katugak samping bolong bari digelengkeun di sisi meujehna we batur ngahina teh tanu salahna indungna jeung anakna bongan penghargaan salakina ari nu dek diudag ridho Allah dek dipelebah bener ridhona Allah da jalan nu dituduhkeun ku Allah geus dilengkahan dakwah hesena ibu dangdanan ku ibu reketek di sinjangan abah ke urang meresan heula kade ujang ku indungna anak sina nempok itu cek bahasa modern mah metode persuasif contoh lisanul hal syahidan sisiran salaki teh ku ibu nunggus kolot teh omekeun kopeahna kancingkeun bajuna ke abah urang sampingan heula beuberan sampingna ieu sendalna anturkeun tepi ka pantok ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapa maneh rek ka masjid teh gengeng ku anakna kajen hina kumaha cek anakna pek batur nu ngahina na aing nu ngamuliakeunana jadi tepi ka masjid punten ka batur punten pun bapa bade ngiring calik di dieu ya Rabbana kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nempok budak ngora nu kitu ka bapana punten pun bapa bade ngalangkung anu ku batur dianggap hina teh ku anakna dijieun raja mangga abah di dieu calik cicing di tukangeunana sadiakeun saputangan bisi batuk teh bisi naon teh keringetan susutan ku anakna ti tukang sa masjid eta bakal ngiblat ka jelema nu kitu cek batur teh hina lahiriahna mah eta budak teh tapi pohara ka bapana kesang ngaslak ngosan ge disusut balik di masjid tungtun deui bapana dek ka imah awas ya anakna kudu ngarti misalna di jalan dipegat ku jenderal 7 likur bintangna abah kali kula ka dieu urang ngaleutuna jeung kuring we ieu rokona bah ieu cikopi susuna bah jawab ku anakna dan nu pikun mah hese ngartina kumaha cek anakna agung pangapunten hatur nuhun jenderal sanes teu bade nampi namung widian isim abdi bade karorompok heula pun biang ngantosan dirorompok engke bade ngadegeus ka dieu da bakal ngalengak jenderal lagi eraeun lain era ku budak era ku Allah lain nalak tapi hargaan inung di imah nu ngalepaskeun bapana ka masjid cek batur teh calikeula ka dieu tong pungkal pengkol jawab ku anakna sakedap bade wangsul heula pun biang ngantosan dirorompok kurunyung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak nu teu boga sarua sararea teu boga tepi kalawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh cek salakina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cak sukuna kana bang barung alhamdulillah inungna geuat susut ka sang salakina hareupeun irung anakna geuat goneng salakina gek salikeun dina samat bapana teh aya naon-naon di tengah sakieu buktina pek gerang ngaleueut ka dinya bukakeun caina nu dina gelas teh cai herang nu eueuh tehan insyaallah kuring teh dek nangan heula rezeki bayana ujang atuh can aya naon keur abah eta kedepruk munjungan ka salakina sing boga keyakinan ibu kupeureun salaki aing teh ku batur dihina ku aing rek dimuliakeun kadepruk nyuh kana lagunan salakina bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna urang teh peureun di alam dunya hina piraku di akhirat kudu hina 2 kali cek salakina kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak lalajo kabeh nu awewe jeung lalaki da kudu leweh kabeh ge kakara cengkat indungna kedepruk anak ka indungna ma lahir batin
Abdi teu ngarepotkeun emak teh ti keur dilebet patuangan keneh. Wa wasainal insana biwalidayhi. Cek anak teh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Emak teh adu belajar ngandung di sim abdi teh. Abdi lahir ke alam dunia ngonang kocak dengek sareng citangis emak. Abdi hirup di alam dunia 2 tahun si pinarup emak disadap ku abdi. Wa fisaluhu fi amaini upami teh emak teh ngahampura ka abdi, abdi teh rugi dunia rugi akhirat emak. Cek anak teh kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah. Tapi sabalikna emak hampura ku maneh, emak teh teu bisa nyakolakeun, teu bisa masantrenkeun. Mun maneh bodoh teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin, omat ujang ulah nuntut emak di paeun Allah jaga dina panto hisab. Entan usik eta eusi imah tangga nu kitu teh, malaikat bakal turun kabeh ngahargaan jelema nu kitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Nanda piraku Allah ridho ka jelema kitu, di mana Allah geus ridho sagala nu dipikahayang dibikeun ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu, kaum bapak sadayana ku pangemut simkuring taya tajabi iwal ti ayeuna urang ngaweuteurkeun deui kayakinan i'tikad jeung akidah urang sadayana. Awas ibu, ti mimiti hirup tepi ka paeh aya nu dituju ku urang sadaya iwal ti hayang meunang karidhoan Gusti Allah. Catet dina mana ngan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu piridhoan Gusti Allah. Kade lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina ilmu ibu. Lain sumber kabagjaan teh ayana dina karidhoan Allah ayana teh. Ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat. Ih, lain ulah tek ala duit, ala ilmu, ala pangkat. Tapi da lain tujuan eta mah. Mun teu meunang tong amak da lainkeun ka sararea. Rutina uraian di simkuring tong panjang-panjang teuing. Cukup simkuring gaduh keyakinan. Insyaallah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu. Toyag hatena. Kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan nu ku simkuring dikapayeunkeun tadi, da lain ibu unggul nu salah teh kokojana salah simkuring. Nu mawi ieu uraian simkuring nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliran simkuring sorangan. Mugi-mugi Allah ngampura nun Gusti. Awan-awan bae mah abdi Gusti teh nyebarkeun agama Gusti. Atuh paling henteu santuntunna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku Gusti atina. Yen loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti. Boh nu pribadi, boh nu umum kumargi sakitu lautan hampura Gusti kucurkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya. Sok urang babarengan ngadoa jeung simkuring sing ikhlas ngadoana tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.